Wa tudraku jama'atun, jamaah dapat ditemukan, jamaah bisa hasil, jamaah lian Jumat. Tegasna padilah jamaah bisa diraih ku makmum, padilah jamaah bisa diraih ku musalli, malam yusallim imamun, selama imam belum uluk salam, tegesna can ngucapkeun huruf mim lapad alaikum tina uluk salam kahiji, jamaah masih bisa. Imam keur maca tahiyat masih hiddaja, torojol mak eta jalma rek salat rek berjamaah sholli fardol maghribi Allahu akbar, karek masih makmum bar harita keneh imam kum bar kum, jamaah bisa diraih dengan barkum, bar makmum kum imam. Ini namanya yang disebut dengan idrok jamaah. Karena yang berkaitan dengan jamaah ada beberapa idrok seperti kemarin pernah saya bahas. Ada idrok jamaah, ada idrok Jumat, ada idrok rokaat, ada idrok taharrum. Menemukan padilah jamaah, menemukan Jumat, menemukan rokaat, menemukan keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Ini lagi idrok jamaah. Jamaah bisa diidrok, jamaah bisa diraih, jamaah bisa dihasil selama dengan cara barkum. Begitu imam bar, imam kum masih bisa jamaah hasil. Wa illam yakmud ma'ahu, sok sanajan teu kungsi bareng diuk jeung imam. Karek mabar kan kuduna meureunnan langsung diuk ka imam ngilu tasyahud. Imam karek bar langsung kum boro-boro ngalaman diuk jeung imam. Sanajan teu kungsi ngalaman diuk jeung imam. Si imamna langsung uluk salam sabada takbiratul ihram na makmum. Nah make hasil dadi henteu teh ge li idrakihi ruknan mahu eta si makmum kungsi ngalaman rukun babarengan sarukun babarengan jeung imam. Kanyaran hasil sakumaha hasilna 27 derajat hasil. Jami'u sawabiha wa fadliha kabeh 27 derajat yang tadi itu hasil. Kan beda, jangan berharap 27 derajatna hayang sarua jeung jalma anu berjamaah ti awal. Ai baturna 27 derajat teh minangkana sapi unggul nya ari amang mandog cak-cak, tapi tetap 27 siki. Tetap 27, itu kurang 27 mah. Dan lamun cara dina kadangan 27 teh nog toke gitu bener. Waman utawi sapa wong iku adroka lamun nemu sapa man juz'an ing bagian min awali saking kawitan jamaah. Suma paroko nulimu paroko sapa siman. Biudrin sabab udur au kharaja atawa metu sapa al imamu imam binahwi hadasin kalawan umpama hadas hasola mongko hasil lahu kedue man opo fadlul jamaati keutamaan jamaah. Sahajal mangihan juz awal jamaah. Imam keur salat datang we urang Allahu akbar. Karek mah Allahu akbar. Dari muparokoh daya uzur atawa imamna dut we hitut. Umpat imam. Kalaman teh jamaah. Kalaman biasa kedeung Allahu akbar. Dut imam na hitut, umpat imam teh hasola lahu fadlul jamaah. Teu teh fadilah jamaah jiga barkum tadi. Da ngalaman salat bareng jeung hasil. Tapi lagi-lagi
jangan disamakan, jangan berharap disaruakeun jamaah anu nepikeun katung tuh itu modelan. Gas eta idrok jamaah bisa diraih, bisa dihasilkan dengan barekum. Amma jumatuan apun utawi Jumat iku fala tudroku mongko ora den temu apa Jumat ila birokaatin angin kalawan sarokaat kama koyo keterangan yati kang bakal teko apa ma ari Jumatan mah moal kapangi moal hasil moal kaidrok Jumatan kecuali kudu milu berjamaah minimal sarokaat. Untuk mendapatkan minimal sarokaat berarti Jumat bisa diraih selama si makmum ngalaman ruku jeung imam dina rakaat kedua. Ketika makmum menemukan imam dalam posisi ruku rakaat kedua, maka hasil satu rakaat. Ketika hasil satu rakaat, maka idrok Jumat. Ieu teh lamun jalma aya duaan tiluan yusan lui jam'in di dieu teh duaan ge mahi. Jam'in di dieu duaan mahi. Karena jama' di dalam bab jamaah itu cukup makmum dan imam, jam'in cukup duaan. Nah, misalnya tiluan atulah ngarah mantes saimbang panai tiluan. Jelema tiluan asup ka masjid. Wal imam qad parogo datang ka masjid, imam geus cengkat tina ruku. Terakhir. Artinya kalau masuk jamaah berarti moal menang sarokaat acan karena tenggalaman ruku jeung imam geus cengkat tina ruku terakhir. Jalma anu datang ka dinya jam'in nu tiluan teh saena tong asup jamaah matu ayas sobar daguan sina beres heula eta jamaah kemudian mengadakan jamaah kloter kedua agar supaya menemukan jamaah dari awal. Catatan malam yatik al waktu selama waktu nah terupat. Pakata liman subiko bi ba'di salat. Oge sami deui lain anu teu kaburu ruku terakhir. Bagi orang yang didahului oleh sebagian salat bari punya harapan aya jamaah kloter kedua. Saena sobar tengok ka jamaah. Datang ke masjid geus sarokaat jamaah. Tapi ada harapan ada kloter kedua. Saena mang sama. Tong milu jamaah. Saena tong milu jamaah eta saena. Mun aya harapan. Supaya naon intinya supaya kita berjamaah dari awal. Intinya itu. Karena padilahnya lebih banyak daripada jamaah mulai dari tengah kan. Lakin qala sayuna tapi sayuna nyarios inna mahallahu sunnah sabar menunggu jamaah kloter kedua itu adalah malam yaput binti dorihim fadilatu awalil waktu selama dengan menunggu jamaah kloter kedua ente matak porot padilah awal waktu. Artinya jamaah kloter keduanya enggak di akhir waktu, masih karena dalam ruang lingkup awal waktu atau minimal masih dalam ruang lingkup waktu ikhtiar lah. Ya misalnya sekitar jam 1 misalnya munduhur teh mah. Jamaah awal jam 12 datang kadinya geus pertengahan jamaah. Kita punya harapan misalnya ada jamaah kloter kedua setengah 1 maksimal jam 1. Nah itu lebih baik sabar menunggu jamaah kloter kedua agar supaya jamaah dari awal. Sawaun bidzalik ar-raja wal yakin. Rek sebatas harapan atau yakin akan ada jamaah yang kedua. Sunat sabar. Wa tabatuh. Sebagian ulama matwakeun
lamun jalma hayang jamaah memang geus niat jamaah ai pada buktina ternyata tidak ada jamaah, tidak menemukan jamaah, ganjaran geus men, ganjaran geus meunang gitu. Seperti kamari saya setuju itu ketika di Jakarta PSBB yang kedua di mana sholat dilaksanakan di rumah, dia dianjurkan juga tidak di masjid. Bagi orang-orang yang biasa masuk ke masjid, coba tuh kudu riuh, tuh kudu demo, tuh kudu ngacaukeun, tuh kudu ayeuna belaan ngupload naon gitu, bikin ngahina-hina pemerintah dan lain sebagainya. Ya udah dilarang mah udah we atuh mata kraon sok salat ieu mah. Da ieu niatna manehanana hayang jamaah mah menang padilah jamaah oge ngan kusabab usum corona dilarang ku pamarentah, yeuna teu bisa ka masjid. Asal bener we hatena. Dina hate bersih memang hayang jamaah jika awewe keur head sanajan keur head ganjaranna sarua keur head teu salat jeung keur suci ngalaksanakeun salat fi'lul wajib keur head ninggalkeun salat sarua eta oge tarkul muharram ninggalkeun perkara nu diharamkeun lah. Tarkul haram ya wajib sarua bae asal bener dina hatena manehanana memang hayang salat ngan kusabab dilarang da keur head ayeuna teu salat lain bobok bangih gorowong keur mah kedul kata mah teu meunang salat kitu mah lain. Tiga santri teu udud diganjar lamun tujuanana ninggalkeun pamak ai kitu mah teu udud gara-gara teu gablek duit lain eta mah jadi kumaha teu gablek duit mah nya teu udud nya teu meunang ganjaran ngeunah teh ngaran ngeunaheun keneh nu teu gablek duit. Batu droku landen temu opo padilatu taharumin kautamaan takbiratul ihrama imamin ik dalam sertana imam biuduri kalawan hadire makmum. Ayel makmumi tegese makmum taharum aing taharum wastigolin lan katungkul bihi kalawan taharum akibat taharum imami ing dalam sawuse takbiratul ihram imam makmum min gueri tarohin saking tanpa ngende-ngende kailam yahdur mongko lamun ora hadir sapa makmum ing taharum awataroho atawa ngende-ngende sopo makmum patatu mongko porot ing makmum opo fadilatu keutamaan taharum. Naam bener yugta paru dan hampura lahu kedua makmum opo waswasatun waswes hopi patun kang enteng wa idraku taharumil imam utawi namu takbir taharum imam iku fadilatun keutamaan mustaqilatun kang andeweni makmurun kang den parentah opo biya kalawan padilah likaunihi krono anane idrok taha krono anane taharum iku sofwatus sholat sarine sholat intisari sholat wali anna mulazimahulan krono setuhune wong kang netepi krono setune wong kang netepi taharum yau arba'ina ing dalam 40 apana yauman dinone iku yuktabu den tulis tahu kedua mulazim opo baroatun terbebas minan nari saking neraka wa baroatun lan terbebas minan nifak saking sifat nifak. Maka yo keterangan bil hadis wakilalan dan ucapkeun opo yahsulu hasil opo fadilatu taharum kautamaan taharum biidroki badil qiyami kalawan nemu sebagian ngadeg. Tuh aya di idrok taharum tadi aya idrok roka aya idrok jama aya idrok jum nah ini idrok taharum. Watudraku padilatu taharumin kautamaan takbiratul ihram bisa hasil ma imamin bihudurihi wastigolin bih imam keur takbir taharum makmum geus aya di tukang
imam keur takbir makmum nyaksikeun takbiratul ihram imam wastigolin bi oge sibuk fokus kana takbiratul ihram sabada takbiratul ihram imam. Jadi imam diharap takbiratul ihram kasaksian begitu imam Allahu Akbar tak urang langsung Allahu Akbar nyaksian takbiratul ihram imam. Begitu takbiratul ihram imam beres langsung makmum di tukang min ghairi tarohin tanpa engke, tidak nanti-nanti ente diengke-engke, ente dilenglek-lenglek, langsung mengikuti takbiratul ihram Allahu Akbar. Dengan seperti itu hasil padilah tahrum. Failam yahduru lamun teu nyaksian takbiratul ihram imam awataroho atawa nyaksian ngan begitu imam takbiratul ihram teu langsung disusul ku makmum kalakah nyantai heula kalakah mareuman HP heula kagok malas heula SMS fatat upadilatuhu porot kautamaan taharumna. Nah bener naon teu porot padilah lamun tarohi ngan yukta paru dihampura kasih makmum naon waswasatun khofifah ya waswas yang ringan lah dihampura teu naon contoh waswas khofifah teh modern kieu imam takbir taharum Allahu Akbar nyaksian ya makmum begitu imam beres takbiratul ihram dari makmum aya waswas eutik usalli Allah astagfirullah usalli Allahu Akbar teu aya waswasan dia aya waswasan kan teu langsung begitu imam bar makmum teu langsung al kasalang laku aya waswas bieu yang enggak apa-apa waswas eutik asal ulah waswas parah ulah nepikeun kok Allah pecah anu nu mun ngaparah gitu mah ya orot padilah taruna waswas khofifah dia nya kumaha kitu Kang make kudu aya idrok padilah taharum or wa idraku taharumil imam menemukan takbiratul ihram imam fadilatun mustaqilah merupakan padilah yang menyendiri yang ada anjuran perintah untuk kita cari itu saluareun 27 derajat jamaah aya padilah 27 derajat tah luareun eta padilah taharum keutamaan menyendiri saluareun anu 27 derajat. Kenapa? Mesti ada padilah di akli kaunihi sobat asrat karena takbiratul ihram merupakan intisari daripada salat. Oge deui aya alasan wali anna mulazimahu jalma anu netepan selama 40 poe berturut-turut teu kungsi absen ngalaman kana idrok taharum ada jaminan ditulis dicatat terbebas dari neraka jeung terbebas tina sifat nifaq kan urang can boga SK urang mah teuing asup surga teuing asup neraka hayang boga SK terbebas tina neraka ya udah ini mulazim arba'ina yauman menang SK cupang tidak masuk neraka gak masuk neraka ya ke surga mereka mana kiraku kena akuarium wakilah cek satu pendapat ya sulu fadilatut tahrum bi idraki ba'dil qiyam bahwa keutamaan takbir tahrum bisa hasil nu penting ngalaman nangtung we jeung imam wa yunda bulan den sunnahkeun opo tarkul isra ninggal gagancangan wa in khofa sanajan wedi sapa wong pautat taharrumi ing para takbir taharrum wa kadalan iku kaya taharrum jamaatu tawi jamaah alal asaina tebing atase kaul ajoh illa bil jumat yang ing dalam Jumat
payajibu mongko wajib opo isra toko tahu kalawan sakwate wong indroja lamun berharap sopo wong idroka taharumi ing nemu takbir taharum qabla salamil imami ing dalam sadurunge salam imam. Wayun dabu tarkul isra ya sunnah tong ngaluarkeun ajian saipi angin isra. Oh rumba tari abong kena anyar ngaji muin nyaho padilah taharum nyaho padilah jamaah kadenge komat jir geus komat euy sieun teu manggih taharum imam gua julong di gobong teh baju didudut kok guru demi mengajar padilah taharum ulah itu santai aja jalan biasa. Jadi tidak kemudian gara-gara ayah padilah taharum kemudian Anda disunnahkan untuk mengeluarkan seluruh ajian untuk supaya arik ayeuna lupa. Enggak sampai segitu. Biasa saja. Biasa saja. Naon sababna dalamun nya mah amang hayang menemukan padilah taharum. Matak naon tadi ngadengi adan teh lain gerainit. Tadi pas adan api-api ai palebah beres komat menika langsung ngagurubung pan teu kaharti teh. Erek mah ti mimiti adan mula bahkan amang nu adanna geus beres adan balik malor we wakana al jamaah gitu geng udak jamaah duh maah itu imam geus ruku lompat sok sieun teu kaburu jamaah ya paling tidak minimal barkum lah cek si imam nu bikun kalompat udak barkum berarti kan udak idrok jamaah ya jangan seperti itu biasa saja jalan kapangih we jumaah jamaah alhamdulillah teu kapangih sabar sugan we aya kloter kedua katilu henteu isukan deui kudu kumaha lain tadi atuh sia ka masjidna illa bil jumati kecuali dina Jumat Jumat papan wajib jamaah idrok jamaahnya wajib lamun Jumat santri kaberangan sare udang-udang jam 12 leuwih 15 menit waduh bakal geus beres ya khutbah kaning masjid Jumatan dihanap wah kaburu keneh da biasana ge paling mulai ayeuna Jumatan jam 12 leuwih 20 menit paya haji butuh apa tadi di nyarek di kaluarkeun ajian sok kaluarkeun ilmu meringankan tubuh seipi angin baca hizib Ibnu Alwan hizib Ibnu Alwan kan bisa ngalengkai 2-3 mah sok kaluarkeun di dinya teh ge sok belesat sugan kabar kil khotib sugan bagaikan sambar menyambar kilat menyambar atau wajigajin iprit kayaknya sekiceu panon geus nepi deui bisa mah amang keluarkeun eta paya jibut toko tahu gitu amang kuatna sakumaha sok pang cepetna wajib in roja idrokat taharum tamun punya harapan bisa menemukan takbiratul ihram sebelum salam imam sehingga dina niatna bisa niat usolli fardhu jumati sekalipun pada buktinya melaksanakan sholat duhur karena tidak menemukan satu rakaat dengan imam. Ya paling tidak bisa usolli fardhu Jumat atau niatna wungkul sekalipun buktinya jadi duhur.